ieu ulin teh. Ulin teh dilampar-lampar teuing. Ulin teh. Aing karara. Menang teh. Heuh. Munurna. Heuh teh menang teh. Ih, maneh mah. Balik pisan ditah mundur daun sampah. Naon kepo teh lah. Keur naon Mas Suha di dia? Keur kieu we ngadaung masa mah bararingung gitu. Nah, ini bingung-bingung Mas Suha, antum bingung bawa enjoy we. Tong loba pikiran naon bisi ke gering. Nek teu bawa enjoy kumaha da suatu sagala teu boga pikirkeun ya banggeus adan asar. Sagala eueuh lalieur ah. Atuh da kitu nama Pak Mas Suha mah pangawakan sorangan, sagala ku sorangan. Tapi da Allah mah teu sare. Allah mah ningali kumaha-kumaha oge maha. Komo cimayang mah, cimayang ayeuna rek boga maksud nya. Urang sih didoakeun we ayeuna mah rek boga maksud kieu boga nu tanggung jawab, budak usaha, jaba ari suha. Pagawean sapopoe ngalalahun bujur, ngadiukan bujur. Rek boga duit ti mana rek bingung jeung bingung we. Heeh da atuh da geus kumaha da mau cing salabar we. Nanaon ge da kudu ikhtiaran urang teh da ngalumuk wae mah moal datang ti langit. Emang na aing teh ngalumuk dalap, anggar da bingung masing moal datang ti langit oge. Keun bae we sugan we aya jurik tupak kuda atuh hiji mati mana we. Disangka-sangka teh geuningan jaru langit. Ngan urang teh ulah ieu we, ulah ninggalkeun anu 5 waktu, ulah ngatakeun ngosongkeun ka Allah tah eta pangpang nama kuncina mah. Urang teh lieur ah. Tong dibawa lieur, besi ti jongjolong lieur mah. Pusing. Tong dibawa pusing besi rieut. Geus rieut ya oge aing teh. Geus tong dibawa pusing-pusing, tong dibawa rieut-rieut ayeuna mah urang suka bunga. Urang ka pasar malam, urang jeung si Ucil jeung si Acepi urang joget ka luhur panggung. Keun bae tong didaengekeun omong batur mah lah. Keun bae batur mah teh hayang nurutan, da teh nu kitu teh batur mah. Tunu-tunu suha mah teu boga duit. Heeh keun bae duit mah gampang. Gampang sih teh mun misalna nyakuan mayang loba mun teu Nya aya we keur sajogedeun mah nyawer mah. Jadi pake nyaweran pake beli beas we anggur yang mere duit mah ka urang we na mah. Da urang mah neanna ge keur eta keur ke joget ka panggung. Mung kajen teuing aing mah milu joget ai beuteung lapar meuning kana cicing di imah we. Kumaha masuk we? Tuh, nah aing ngomong teh aing mah apa adanya.